Intinya fokus kerja saja dulu. Soal pegal-pegal di badan nanti akan terbayarkan dengan pencapaian. Hidup bukan tentang siapa yang terbaik, tapi siapa yang bisa berbuat baik dan tidak berpura-pura baik. Semua hanya tentang waktu. Tetap sabar dan berdoa. Jangan berubah, apalagi menyerah. Special request Mr. Lombeng Interior. Anu sok ngaramekeun suasana teh lain lalaki, tapi awe nu sok gandeng dina pangajian awewe, nu sok init ka pangajian lolobana awewe, anu sok riweuh ku pakaian awewe, anu sok manyun lamun teu boga duit awewe, anu sok murugu sunu lamun salaki teu buburu awewe, anu sok ngancuk tara bebeja matak di neraka